Bismillahirrahmanirrahim. Payan bagi maka prayogi likulli muslimin pikeun setiap muslim naon ayyastaghilla yen sibuk muslim fi jami'i awqatihi dina sadaya waktuna bidzikrillahi ta'ala ku zikir ka Allah ta'ala wa du'ai sareng ngadu'a wa tadarru'i sareng ku rendah diri wa qiraatil qur'ani sareng ku maca Qur'an was shadaqati sareng ku sedekah ad-dafi'ati anu bisa nolak lil balai kana balai wa yas'alu sareng nyuhunkeun muslim Allah ta'ala ka Allah ta'ala al-afwa kana maaf wal afiyata sareng kana kasalamatan fid dunya di dunia wal akhirati sareng di akhirat liyasunahu supaya ngaraksa ka eta muslim saha Allah Ta'ala anil balai tina balai wal afati sareng tina bencana fa inna man dasanya najalma ruziqo anu dirizkian man ad-du'a ku doa lam yuhram eta moal dihalang muslim al-ijabata kana ijabah fa in kana maka lamun bukti naon al bala'u balai muqaddaron eta ditakdirkeun yusibuhu kuna eta balai ka muslim la muhalata eta pasti walakin tapi yuyassiruhu ngagampilkeun ka eta muslim saha Allahu Allah alaihi kana mengatasi eta balai wa yarzuquhu sareng ngarizkian Allah ka eta muslim as-sabr kana sobar bi barokatid du'ai ku barokah doa
Ayeuna mah ngajelaskeun tentang hal-hal anu peryogi dilakukeun ku seorang muslim dina setiap hari atau setiap saat. Payan bagi likulli muslimin ayyastaghila fi jami'i awqatihi bidzikrillahi ta'ala. Maka sapantesna prayoginya sapantesna pikeun satiap muslim sibuk dina sadaya waktu-waktuna teh ku zikir ka Allah Ta'ala. Dina setiap saat zikir ka Allah Ta'ala. Wa du'ai wa tadarru'i wa qiraatil Qur'ani was shadaqati dafi'ati lil bala'i. Tisajaba ku zikir ka Allah Ta'ala oge ku ngadoa numatak dina setiap badaya kagiatan atanapi satos aya doa nanya bade kaluar ti bumi kan aya bacaanana naon bismillahi tawakkaltu 'alallah. Tuh bade ngange acuk we kan aya doana. Tuh kumaha doa nang acuk? Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghauli haulin minni wala quwwatin. Kata Nabi ku subhanalladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Pokoknya mah setiap kegiatan aya doana. Minimal gitunya upaya bade ngalakukeun sesuatu teh bismillahirrahmanirrahim. Saatosna alhamdulillahirabbil alamin. Terus di wa tadarru'i. Nah, jadi tadarru' teh sami sareng tadzallul. Rendah diri. Nah, rendah diri ka Allah kacakumaha kamari ka Allah mah rendah diri. Sanes rendah hati. Naon di maca Quran. Ayeuna komo nya sasih Ramadan gitu kan. Jadi kudu aya we setiap saat bahkan di luar Ramadan oge dilanjutkeun kebiasaan baca Al-Qur'an teh. Ya paling tidak upamina tiap beres salat tatunya salamar gitu. Tapi 2 lamar di atas beres salat teh. Sehingga dina sasasih teh tamatnya khotam Al-Qur'an. Komo dina bulan puasa gitu. Di mana bulan puasa adalah bulan Al-Qur'an, ya bulan turuna Al-Qur'an. Naon di wasodaqo tidak piatil bala. Oke, ku sodaqo di mana sodaqo kan tiasa menolak balai gitu. Sodaqo anu paling efektif sebenarnya teh. Sodaqo mah nolak balai. Malihan mah di mana terjadi sesuatu naon wae tam sesuatu nama nu ngaenakeun atanapi anu teu ngaenakeun oge gitu ku sedekah. Ya Allah, abdi ieu ngaluarkeun sedekah, mudah-mudahan ku ieu sedekah teh nenurupi masalah enggal terpecahkeun gitunya. Sabab anu disebut balai teh saleresna mah henteu anu teu enak kungkul tapi nu enak saresna balai saresna eta teh ujian. Tuh sabab di mana urang gaduh kanikmatan keur diuji sabenerna mah diuji na teh mampu bersyukur atawa henteu. Tuh hari anu ku nu teu ngaenakeun mah tos pasti eta mah nya urang bae biasa menganggapna kan kanu teu ngaenakeun mah balai atau bencana ujian itu.
diuji itu ku Allah teh lulus henteu gitu tah dina ujian eta teh tanu mawi saya saurkeun teh sodakoh bisa nolak balai bencana. Wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Sareng muslim oge deui nyuhunkeun ka Allah maaf sareng sehat walafiatnya salamet di dunia sareng di akhirat. Nyuhunkeun dihampura ka Allah sering-sering maos al-kunon astagfirullahnya ngucapkeun istighfar astagfirullahaladzim atanapi pami hayang nu rada panjang pananu panjang raja istighfar gitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tahu pami ku sayyidul istighfar rajana istighfar. Tatari teh nyuhunkeun hampura sareng nyuhunkeun disalametkeunnya supaya naon liyasunahu Allah taala anil bala'i wal afat supaya Allah berkenan memelihara eta muslim tina balai jeung bencana nu sanesna tuh. Naon sababna? Fa inna man ruziqa du'a'u lam yuhramil ijabata. Dasanya jalma anu dipaparin rezeki ku tiasa ngadoa, ku sering ngadoa moal dihalang ijabahna. Laun moal dihalang ijabah berarti naon? Pasti karena bakal diijabah gitu. Fa in kanal bala'u muqaddaran yusibuhu la muhalata walakin yuyassiruhu Allah taala alaih. Jeung lamun teh mah eta bencana tapi balai teh tetepkeuna itu tetepkeuna ka urang gitu. Yusibuhu la muhalata pasti bakal keunana teh ka urang teh sesuatu anu ku Allah teh ditentukeun kana bakal terjadina ya pasti bakal terjadi ngan Allah bakal ngagampilkeun gitu kagampilan dina menghadapi eta masalah tanapi eta balai tuh wa yarzuquhu sabra sareng Allah ge bakal maparin rezeki berupa kesabaran. Sebab ku kesabaran mah bisa tenang kan? Segala sesuatu ge upami henteu tenang mah bakal terjadi kepanikan. Hari tos panik ya pasti bakal terjadi hal-hal lain. Nu mata kesabaran teh penting gitu. Dina segala rupa hal teh. Tata bi barokati doa Allahumma ku barokah doa ya Allah. Jadi sok sanaos memang urang teu terjadi masalah jadi ai masalah ngadoa makan mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa teh adalah otak ibadah. Jadi penting ngadoa ka Allah teh sabab keterbatasan urangnya kemampuan urang dina sagala rupa hal teh memang meriugikeun Allah wallahu alam bisawab.